boga salaki rasa mantuan ngajedog we di imah boga budak parawan rasa mantuana bobogohan we jeung bobogohan. Mari kemana? Ya kan mah teh kasih kok kompar si koko ngalebet kaboga anak aing panggil susah kok hangse. Kena aya naon itu meni asara rame kieu. Nanya aya tanyaeun ieu teh. Geus pugu ka dieu teh ieu erek nyarekan ece. Si engkos pimpinan tuan urang bobogohan jeung budak ece. Piraku teuing atuh. Ih ganeng mah ieu mah teh rama gugolokan ka si kokom ih. Keun wae ieu da mamane mah rada kieu. Teu pugu curak care ka urang bari mamawa si engkos. Geus pugu si engkos mah aya ngeunage ka budak urang saged gelis asal hangseun. Ji gening aja mah ngomong teh sok bener. Ai maneh ngomong teh dora ka sia ka kolot. Hayang dikutuk jadi tai maneh hayang. Mau ngatuh mah. Geus atuh cicing teh ngomong parana kitu. Maneh di Kombaskom bejakeun jika si Eus. Si engkos teh pimpinan tuan urang bobogohan jeung anak maneh. Yeuh, geus pugu si engkos mah aya ngeunage ka anak urang anu geulisna salagok hangseun. Teu pas tiga anak maneh nya goreng buntet geus naon-naon. Keun we goreng oge. Tingali, da bujur nama semok deuleu, semok. Tak, ayeuna naon ieu teh meni garaneng pisan. Teuing baby, si Om teu boga pugu geura curak care. Dia aki-aki jeung ini cita-citaan baby ani. Coba babong merasa mah. Tinggi cuma sakit luka akang teh. Naon Akang? Ci inget umur, kapan mana teh geus aki-aki. Teu kembar, mah mun si Ica nyebut akang ka urang. Sing nyadar diri, sia teh geus kolot. Kembar, mesok pipiluun ieu naon teh. Sia poho ka urang, kapan urang teh pamajikan maneh? Oh, poho urang teh geus boga pamajikan. Siga teh bujangan keneh. Astagfirullahaladzim. Maneh geus boga hiji parawan masih kene ngarasa bujang. Da maneh mah bogo ka si Ice, matak poho ka urang oge. Ke. Nah jadi marane nu pasea, pan ieu teh ngurus budak. Bah tuh mah kumaha si engkos jeung si Eis. Geus ayeuna makom warah budak teh omanjig geron si Eusna. Is, neng dieu. Bapak, aya naonnya geroan euy? Tah yeuh, tah palakuna yeuh. Naon mah aya naon? Nah hacio Om nyerekan euis deui mah teu terang naon? Apal maneh ka singkos, apal maneh Eus ka singkos? Apal eta mah kaboga euis? Tuh kan bener. Si engkos teh kabogo budak urang. Geus enak mah Mas Is, mana geus jadi geus ngepel. Iya, Pak. Assalamualaikum. Halo geus nang Ice di dieu. Akang ari akang leres kabogohna Ice. Sok jujur kan Neng mah mau pundung, milih Ice atau Euis? Sok jujur maneh teh engkos. Kalau orang ulinkeun anak urang. Ampun mah, engkos bade jujur we ayeuna mah. Engkos ayeuna mah bade milih neng Eus we. Sok atuh kumaha maneh tapi kita pokon we kayak ganjarana. Ampun aja tuh neng. Ganeng mah maneh teh engkos. Tuh, panaon cek urang ge Om. Si engkos mah bakal milih anak urang nu panggeulisna salagok hangseun. Akang jeung saha eta ka dieu heula euis hayang apal. Ari akang teh eta jeung saha? Sak kitu eta teh Eus. Kabogo eneng Kang. Naon ngegoro ka siga kitu. Era aku batur ieu teh neng Asih awe pujan akang. Kayak Ica motong heula teh Asih teh randahan ya. Mun Neng teteh teh randa. Nah akang milih kene Randa dibanding eneng nu parawan. Nyada randa mah leuwih menggoda tuh. Ieu neng mah kecewa ka akang. Jauh kene akang atuh Eus. Akang rela ninggalkeun neng Ice demi neng Eus, tapi neng Eus milih nu lain. Alhamdulillah Gusti mah teh rasa eta teh ganjaran akang yang nyarat ka Ica. Ke akang, ai si Neng ieu saha? Sareng si Neng ieu saha? Lalaki ieu saha? Entos engke di watosan di bumi. Aya naon di bumi Cikokom mani rame pisan. Ke aya naon teh mani rame pisan. Kang ieu teh kieu nya. Tah matakna aring geus boga mah ulah kabatur neangan pimasalaheun wae. Kumaha mun isuk geus paima-ima panari kieu mah geus aya nu pika nyeri hateun.